Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami Abi Muhammad Fikir Firmansyah di kelas 10 MIPA 2. Jadi Abi bade wawancara tentang COVID-19. Assalamualaikum Ibu, kuring hoyong naraskeun naon wae pendapat anjeun ngeunaan virus ieu. Sareng naon anu kedah dilakukeun ku masyarakat dina pandemi Covid ieu. Waalaikumsalam sareng Mamahna Fikri. Dina pamadegan kuring virus ieu saleresna lemah. Tapi kusabab urang ngan ukur patuh janten virus ieu langkung kuat. Upami urang taat sareng urang ngan tinggal di bumi, ti mimiti datangna virus ieu di nagara tatangga urang. Urang parantos di bumi. Upami urang cicing di bumi sababaraha bulan ayeuna urang tiasa ninggalkeun bumi. Janten intina upami urang patuh mah di bumi, insya Allah virus moal dugi ka urang asal mematuhi 3M. Mun cik Ibu pamanggihan nu hade, kumaha saur anjeun ngeunaan jalma-jalma anu teu patuh dina ditu. Nah, aranjeunanana mangrupikeun jalmi anu dosa sabab seueur parantos berjuang di bumi di luar sana eta nyusahkeun pikeun batur janten eta virus teh gancang nepi ka nu sanesna janten kedah diputuskeun tali virusna. Kuring satuju pisan sareng Ibu. Hatur nuhun tos ngaluangkeun waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.